Sarban buruk, kempes jeung kempes we, ieu teh aduh. RT aya kitu. Tambaleuna lumayan parah ieu mah lah. Duluk-duluk tuh di mana? Aya we si Subaili teh. Subaili. Keur naon maneh di dieu? Maneh matanya tanya keur naon di dieu? Ieu teh bengkel tambah alban. Urang teh keur diajar ngabengkel di RT. Urang teh suka bisa ek muka yang sorangan bengkel. Sia, ek diajar nambal ban jiga we nu heueuh. Wah, kita sagala ge tara waras ya diajar nambal ban ka si RT. Lumayan ngariweukeun siapa mana ka si RT. Gue sama yang sok loba omong loba cetak segala kakak ngece. Pokeun isukan hasilna aing guru ti si RT. Manek naon eta sama jingjing uban sabelah. Cuma yo batur mah malah motor alus tuh. Maneh mau uban sabelah. Aduh ek naon maneh? Hah? Lah, meugeus ya tong loba tetanya aing ngobrol jeung si motor nyambung ieu mulai tungtungna. Yeuh, aing nambal si RT-na ka mana? Ah ya di imah si RT mah keur ieu. Tingker naon di jero. Groan we kusorangan pangabutuh ngomonganna emang ngece. Groan ku maneh lah. Sia mani kitu ka aing pan aing jeung sia teh friend. Ini sombong ka aing. Geus lah, aing ke groan lah si RT yeuh ek nambal. Teh. Ek nambal euy. Di imah teu? Pak RT. Di imah teu? Ek nambal yo. Nah ya naon sia sama budak gerok lah sia mah. Aing ek nambah yo, Pak RT ya, aduh, ban ya kempes deui euy. Selamat aing butuhkeun pantomat, sekedeng. Bisa ya meong. Heeh. Sabaraha hiji tambaleunana mah? Euy, pugu lah. Aing mah da teh kempes wae pugu Pak RT. Pokona mah pangnambalkeun we lah. Aduh, budak we. Buru. Nah, pada bisa kitu ku aing tereh ieu. Geus atuh Pak RT sok we pangnambalkeun nya. Urang make ini teh daya perlu di imah ya kena pigawean. Paling sia teh lah halangan we. Balik bal teh sia teh. Naik tambal banyak. Heeh, aing nambal ban. Besok kurang we belajarkeun. Lah, aing cepat bisa sia mah. Ih ngahina. Oh kumaha carana? Sok cek sia aing ngajaran. Ieu teh kumaha ieu teh ditambal Ya, heula. dengekeun. Tah. Ieu teh tepuan heun bolongna heuh. Ah. Kumaneh teh. Nah, dianginan, geus dianginan tah lu bolong. Angin anak kieu. Kok lo sia mah nganginan kitu segala. Ya, nganginan mah ieu ya kehen sia mah tah, kan sos kitu tah. Tah kitu. Tah, deuleuh kitu teh tuluy diparut. Geus kahartieun can Meli. Enggeus. Heeh. Aing lantaran burit, lohor heula aing. Waktu ibadah heula anjung. Heeh. Manggeus. Besoknya. Heeh. Sing waras. Ieu lamun geus beres perenan. Kabeh. Heeh, perenan we ieu. Tah. Oke, Bos. Ayo mah menang ilmu ti si RT nambal teh ieu mah yo. Anginan heula. Seger. Ih. Tadi teh kumaha ieu teh? Poho deui ditanam teh. Aduh. Aing naon heula tadi teh? Ayeuna mah daripada dicarekan ku si RT urang mah ek beberes we heula. Ieu mah geus anggeus ditambana gitu. Tadi teh cek si RT. Lamun geus anggeus mah perenan cenah. Peperen heula bos, abis teu dicarekan ku si RT. No. Gue sama si nyarekan si RT na. Kedua ya, mereka sana serasa.
Kagak ke bawah euy. Beres beres. Jong Jon. Beres. Rek dia. Nanaonan sia beli. Harudang mereka Sia mengajar. Aing. bahasa otik pan geus digawe tuh, geus bareres segala capek. Mana enak ban anda sih? Cokot tuh si Samad. Ban. Ban, Heeh. ban tadi teh. Ini tah diperenkeun lain. Mun geus anggeus perenkeun, geus anggeus. Tuluy diperenkeun. Keren ka mana ku sia beli? Pokona tempat runtah. Pan pameh pareren beresih bersekanya urang. Nah sia kumaha beli? Nah, pelak di kamar aku sia kan? Kena wadah runtah. Astagfirullahaladzim, aing nita merenan so teh di perenan di dieu sangkan teu pabelieu teuing lain ditah ijeun kana runtah. Aduh, aing sia goblok. Ulah muka-mukan teuing atuh RT. Ya make ieu heula ngeunah tuh. Wow. Megas peli aing pelak kemanakeun tuh? Si Ahmad aing nyangan. Di ditu dikena wadah runtah. Cokot aing teh yang nyaho cokot. Oh iya katuh anter. Cokot teh kumaneh? Anter iap. Mana si Beli? Iap anter gerak. Aing sia. Iap. Mana si Beli? Mana? Tadi mah di dieu sia. Lah, aing teh hayang nyaho lah. Oh, anak kuatnya. Ye, di dieu tadi mah, di dieu. Tapang aku kasih dieukeun ken. Apa tadi perenkeun kan teh kurang diperenkeun kena tempat runtah ka dieu. Si Beli. Tadi teh di dia ya, Lah, RT. siapa Beli? Di dia jadi. Ye. Neker naon? RT, Subeli neker naon? Udah bayar si Samadna kumaha. Yo, kan tadi teh RT teh kurang teh titah nambal enggeus can. Tadi teh urang teh sama nita si Beli. Padahal di dia diteundeun. Aku si Beli teh kado dipikeun ka dia ya cenah. Aduh, aing kumaha teuing. Ya, aing nawa minta ganti rugi we. Aing teh si Beli pokona mah teu hayang nyaho. Sudah aya si RT bakal nitah kemudian aing mah aduh aing pokona mah aing mah RT teh hayang apa paling paling aku aya deui RT. Ada ngikeun RT. Kumaha sia kehen. Gantian. Pokona mah Pokona mah. Nama. Kuenya Pak RT. Kurang mah daheun tadi di titah ku Pak RT-nya. Heeh, kumaha? Merenan enggeus. Pak RT titih heula kieu sing sabar. Kurang rek Pak RT.